Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Banting Wulung jeung Aceng Jeprut museurekeun di perhatianana ka tempat lumangsungna tarung. Harita engkong Kungniang Sitoya Salju anu geus sayaga diri pikeun maju deui narajang nyarita ka Jaka Sinangling. Hayo. Sekarang mah sudah waktunya, ha? Sudah waktunya Jaka Sinangling. Oe akang akhiri pertarungan ini, ha? Bakal dipastikan sama Oema siapa yang kalah dalam pertarungan ini. Terima ini jurus pamungkas Oea. Rasakan siap. Jurus Toya Salju penghancur gunung. Hiya. Hiya. Sosial manusia. Sosial. Jorelat. Cilung kalayang. Engkong Kungniang Sitoya Salju jirim nangat jelat terus ngalayang. Jaka Sinangling anu geus saga diri pikeun ngimbangan kekuatan panarajang lawan. Harita ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat layang Bajra Karang nu disebut jurus Bajra Karang wakasan dibarengan ku kakuatan taraga lapisan sapinuhna. Digabungkeun jeung jurus Pancering Geni pikeun ngimbangan kekuatan hawati senjata anu jadi lawan. Harita Jaka Sinangling ge ngacoelat terus ngalayang mapan panarajang nu jadi lawan. Tarung jadi lumangsung di Jumantara. Dina pada kayaan teu napakana lemah, ting kalayang duanana pada ngagunakeun kahebatan jurus pamungkasna masing-masing. Waktu lumangsung dua kali bantrokan senjata. Harita engkong Kungniang Sitoya Salju bisa ngasupkeun panarajang leungeun kencana kana dada lawan. Hiup mustang, hiup perang. Dua senjata bantrok dua kali. Panarajang leungeun kenca engkong Kungniang ngahantam dada lawan. Gese waktu sababaraha detik Jaka Sinangling anu ngasupkeun dua kali panarajangna. Dengan kenca ngahantem dada lawan disusul ku jejekan kana beteung lawan. Sat hiuk kebrot gas, sat hiuk dek ngep gas. Hayo, waduh, aduh, si kelo, waduh ini mah sakit sakero. Engkong Kungniang Sitoya Salju ngagerok nahan kajeri badan ngacengkang ngoleam ka tukang. Terus ngoleang ka hanap jengkang koleang kedebut. Engkong Kungniang Sitoya Salju rubuh maring lemah. Tina bibirna muncrat keluarkeun getih anu haneut keneh. Jaka Sinangling ngalayang turun kalayang cirik napakan lemah. Daligdeug Jaka Sinangling mundur salengkah terus mancukeun tangtunganana. Ningali Jaka Sinangling aya dina kaunggulan. Harita si Banting Wulung jeung Aceng Jeprut ngarasa suka jeung sugema hatena. Nyarita tinggalero ditujukeun ka engkong Kungniang Sitoya Salju anu geus dirubuhkeun ku anu jadi lawanna. Woi,
si engkong kuniang. Weh, jango kolotan kolopok. Weh, kumaha dalam teh, hoi. Ngolah kah jang di ngongoleran ngawas ngitung dengan kawas budakan. Jeung balik si kue kongguang mah. Ngolah kah ngomongan weh, si gangan heueuhan maneh mah sia engkong hongguan. Kang nyata mah kalaka ngeleh jajatenan ngasok sia hudangan ulah kawas bebenyitan sia golobong lamunan masih keneh wanian mah nuliskeun tarungna masih naoge kang rangsa ku si jangkar kehedan nikmatannya ngagedebutan rag-ragan kana taneuhan molontong teuing samalda bebel Sengkong. Sekarang buktikan kan? Terbuktikan. Terus terang kamu anu rek kabinasakeun Jaka Sinangling teh kalaka kamu ya. Kata gue juga apel loh. Malah kamu yang rubuh tak berdaya. Nar teh. Terus terang si Aceng kan buka keyakinan kamu ke semua utupan daerah nuliskan dari tarungna. Da kamu mah ngalawanan aku juga lo belum tentu bisa lo. Aceng jeprut ya kan kasihan ku saja gitu dah. Sedengkeun konjaka si pedang ganda baraya ieu. Ningali engkong kung niang sitoya salju dirubuhkeun ku Jaka Sinangling, gancang harita muru nyampeurkeun ka tempat tubuhna engkong kung niang. Terus deku di gigireunana bari nyarita negerakeun ka hanjuran hatena. Aduh. Alah, onja benar-benar hanya lu anu lain dikieuna ieu teh kong. Alah, ari sugante engkong. Moal kawas kieu kong. Pungkasanana talung teh geuningan. Aduh, onja asal percaya kong ningali kana ieu kanyataan. Era wae ku Kang Uep, aduh jeung Teh Yuyu. Kong jadi eleh. Jadi nggak bisa udang lagi kong kalau pamasudan urang teh jadi gagal ya mah gagal maning kong aduh engkong kung niang sitoya salju ngarahuh dina jero hatena manehna asa teu percaya kana kayaan anu karanapan ku deurina dina waktu harita geus sakabeh kamampuan deurina diketrukeun tapi bisa diungkulan sarta dirubuhkeun ku anu dilawan. Dina kayaan kitu bari sumengirnahan ka nyeri harita engkong kung niang sitoya salju terus nyarita. Haya we juga sama tuh onja merasa kecewa sia goblok. Kurang aja sia lain nunungan ka we kamu teh halus melaksanakan atuh melasakan we kesakitan sakelo. Haya, we halus akui ilmu silat si Jaka Sinangling hebat. Memang lebih hebat di we. Jadi we, onja, we halus terima ini kenyataan. We eleh. Dina kayaan keur kitu datang Jaka Sinangling nyamperkeun dituturkeun ku si Banteng Wulung jeung Aceng Jeprut. Sanggeusna deket harita Jaka Sinangling ngabagekeun paneuteupeuna ka konja si pedang ganda jeung engkong niang teu liatus nyarita. Hampura kuring geus dibankeun rasakan jadi ka andi kaduaan. Nu dilakukeun ku deuri kuring mangrupa tindakan ngabala diri. Hampura kuring lain talangas. Anu jelas kuring teu boga tekad hayang nandasakan andi kaduaan. Sabab kuring ngarti andi kaduaan teh geus jadi korban upaya jeung carana si Tuan Willem anu ngahaja nyieun saimbara. Jadi kieu jelas nama. Harita jelaskeun ku Jaka Sinangling. Ngeunaan sepak terjangna Tuan Willem jeung Nyai Kintamani anu mimpin pakuron lintang jagat. Upaya ngayakeun saimbara jeung nyusun kekuatan barisan dilakukan demi kepentingan pihakna anu make cara
licik nyaeta ngadu dombakeun jeung ngamangpaatkeun para jago jeung jawara anu sieun ku ancamanana jeung kapangaruhan ku bujuk rayuna. Teu macak aneh mun Mbah Buyut piku sareng gege daekeun diajakan pamimpin barisan, malah disabit oge ngeunaan upaya anu pihakna Jaka Sinangling anu nyusun kakuatan barisan Darmayuda. Malah dina waktuna digempur ku pihak musuh Jaka Sinangling anu bakal mimpin barisan pikeun nying hareupan gempuran musuh dina mangsana ngalawan kakuatan kajahatan. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana, harita Jaka Sinangling terus mungkas guaranana. Tah, dumasarkan eta kanyataan. Sakuduna engkong kitu deui kon Jaka boga sikap jeung tekad sarta sumanget anu sarua jeung pihak kuring. Sabab urang memang kudu berjuang babarengan pikeun merangan kakuatan kajahatan. Engkong-kong nian si Toya Salju dihudangkeun ku Jaka Sinangling sinadiuk. Sanggeusna ngahulang siganu keur mikir harita engkong-kong niang ngareret ka kon Jaka bari nyarita. Oh, hayya. Oe kapikiran sama oe memang badal oge anu dicalitakeun sama Jaka Sinangling ha. Oe sama kamu teh harus ikut berjuang. Harus berjuang juga Onja. Kan bial keturunan pendekar Tiongkok. Tapi oe dilahirkeun dan dibesarkan di tanah Sunda Onja. Iya. Sekarang oe jadi sadar kita sudah salah langkah Onja. Badan oge kong urang ge milu berjuang ngalawan kekuasaan jeung kakuatan kejahatan kong. Engkong kung niang si Toya Salju jeung kon Jaka si Pedang Ganda jadi kageing pikirna kahudang kasadaranana akhirna mah duanana harita jadi nangtukeun sikapna. Nganyatakeun pikeun gabungkeun diri ka barisan Darmayuda. Geus kitu mah harita engkong kung niang si Toya Salju jeung kon Jaka si Pedang Ganda calengkat nangtung. Si Banteng Wulung jeung Aceng Jeprut harita jadi menta di hampura jeung ngajak sasalaman ka engkong kung niang jeung kon Jaka. Sabab rumasa tadi geus nyarita anu matak nyinggung kana perasaan eta dua jalma. Si Banteng Wulung ngabagikeun paneuteup ka engkong kung niang si Toya Salju jeung kon Jaka si Pedang Ganda betus nyarita. Tah, ngadingeun geus ngurang silih hamperuan mah. Kanganteng oge jandi tenangan ieu teh engkong kong niang oge kon Jakaan. Nyadang ayeuna mah ngurang teh geus jang di baladan, geus jadi duduluran, surua anggotan barisan Darmayudaan. Ngurang teh bakal bang barengan, lawanan kang kuatan kang jahatan, lain ngitung Aceng. Terus terang memang betul begitu sih. Anu jelas Aceng bersyukurlah ke Allah Subhanahu wa taala, amin. Engkong juga engkong juga kon Jaka kan menggabungkan diri bener rek bebarengan together berjuang lah. Terus terang ke Aceng mah dina waktu tarung tawuran teh rek dihadapi lah ku Aceng Jeprut mah swear dah musuh nu sakumaha jagona oge bener teh. Terus terang kong jeung kon Jaka ge pasti percaya lah si Aceng mah kan fashion ku saha gitu kan bener teh. Geus kitu mah Jaka Sinangling terus ngajakan engkong-kong niang si Toya Salju jeung kon Jaka si Pedang Ganda ka jero pasanggrahan Darmayuda. Lantaran gempuran ti anu jadi musuh ka kampung kahuripan teh ngan 2 poe deui waktuna. Engkong-kong niang jeung kon Jaka teu wakat terus mulang.
harita terus diperenahkeun keur marondokna di salah sahiji imah warga saperti halna anggota barisan Darmayuda sejenna. Poe isukna sanggeusna pesta pangantenan Wantini jeung Sinyoh Jonwen nu dibarengkeun jeung sayembara adu jago. Harita isuk-isuk keneh di paguron lintang jagat diatur jeung diluluguan ku Sugarba kitu di Rambaya anu geus diangkat jadi tangan kanana Mbah Buyut Piku Sarenggi. Harita ngayakeun latihan tarung campuh, tarung tawuran jeung sakabeh anggota barisan Wilem Kintamani Dijaya. Malah opat jago Tuan Wilem nyata Daeng Silaba si Badik Sakti jeung anu sejena pada milu latihan. Kitu deui opat murid asuhan Sinyoh Jonwen anu geus kalatih ngagunakeun pistolna jeung 20 urang soldadu ti Batavia anu ngawal Tuan Wilem sarua harita milu kana eta latihan. Di lapangan anu dina poe kamari dijadikeun tempat keur acara sayembara adu jago teh. Harita dijadikeun tempat keur latihan tarung tawuran. Sedangkan di jero tepas harita Tuan Wilem jeung Nyai Kintamani keur ngariung jeung Mbah Buyut Piku Sarenggi katut marungkir. Opatanana dariuk satata dina kursi. Dina eta riungan harita keur maheutkeun babadamian rencana ngajemput musuh dina poe Pageto. Nyai Kintamani anu harita keur cumarita. Ka pangarsa Mbah Wiku ditu di kamarungkir. Sakumaha anu direncanakeun ku pihak urang dina poe Pageto teh, pihak urang bakal ngagempur ka pihak musuh nu aya di kampung kahuripan. Aya katerangan ti Telik Sandi anu kudu jadi bahan perhatian keur pihak urang. Marungkir si Ratu Sihir anu harita nyarita. Nah, menang katerangan kumaha kitu si Telik Sandi teh Kintamani? Kan sok caritakeun ka aing. Make jeung kudu jadi bahan perhatian urang sagarupa. Mbah Buyut Piku Sarenggi nyambungan kana caitan marungkir. Wok berawok. Oh, kajelangan naon teh Telik Sandi teh Kintamani? Coba gancang jelaskeun ka dewek. Wok berwok. Jadi katerangan ti wok berwok katerangan ti Telik Sandi teh memang kawilang di luar dugaan pihak urang oge ieu teh. Dina poe kamari waktu urang di dieu ngayakeun pesta pangantenan, Wantini dibarengan jeung sayembara adu jago tetela. Di kampung kahuripan oge aya acara pangantenan si Rasanti jeung si Sandika. Malah si Rawin jeung Saraswati anu jadi pamajikanana aya dina eta acara. Ngan anu teu katingali teh Sinang Bule ceuk beja mah. Keur ilit duka teu ka mana eta Sinang Bule teh. Saterusna ceuk katerangan ti Telik Sandi anu bakal mimpin barisan Darmayuda teh teu jadi Sinang Bule. Sabab can aya balik wae ka lembur. Jadi anu bakal mimpin barisan teh diwakilan ku si Jaka Sinangling, bapana Sinang Bule. Jeung Saraswati indungna si Jaka Sinangling atawa ninina Sinang Bule. Jadi kitu tah ngeunaan katerangan anu kalintang penting cerita Telik Sandi teh pangarsa Mbah Wiku. Wok belewok. Jadi mun kitu mah Sinang Bule mah
terjadi di podaranku dewek beneranya. Bakal lebih gampang jeung lebih gancang ke dewek. Dina mangsana ngabereskeunana. Sabab ngan saukur modaran si Lawing jeung si Saraswati pamajikanana nya. Katut sejak ka Sinangling, bapana Sinang Bule. Wok bro. Sabab dewek geus nyaho nu kakuatan elmuna cukup hebat ngan saukur si Lawing. Kangaranan si Saraswati jeung si Jaka Sinangling mah jasum kana hitungan ke dewek mah Kintamani. Nyai Kintamani ngareret ka Tuan Willem bari terus ngajelaskeun ngeunaan obrolan anu lumangsung dina waktu harita. Sangeusna dijelaskeun ka karek Tuan Willem harita milu nyarita. Oh. Wow. Hai kepercayaan sepenuhnya kepada Mbah Wiko, Di saat menggampung kekuatan musuh, akan dengan cepat memenangkan pertarungan. Sudah dapat dipastikan pihak kita orang akan berhasil untuk menguasai itu kampung kahuripan. Dan untuk kemudian berada dalam pengaruh dan kekuatan pihak kita orang, Nyai. Sudah tentu akan terjadi seperti itu, Tuan. Tah, jadi dina poe pageto mangsa ngagempur musuh teh marungkir oge kudu mampu ngungkulan kamampuan ilmu silatna jago jeung jawara anu aya di pihakna Barisan Darmayuda. Aing boga kayakinan jago jeung jawara anggota Barisan Darmayuda moal aya nu mampu ngimbangan kana kekuatan ilmu sihir aing Kintamani. Cek aing ge iwati si Lawing jeung Sinang Bule anu mampu ngungkulan kekuatan ilmu sihir aing mah. Anu mata keradahan nyakal oge mun wawalak Sinang Bule. Sekalian diperenan ku pangarsa Mbah Wiku teh. Nyai Kintamani nyarita deui ngabenerkeun kana caitana marungkir ngeunaan Nang Bule. Dina badinya nama abdi oge memang rada hanyakal oge marungkir. Satadina nu diharepkeun teh si Lawing jeung Sinang Bule bisa sakalian dibinasakeun ku pangarsa Mbah Wiku. Ari teh kalaka eueuh di kampung kahuripan geuningan. Wok balawok dereden. Jadi maksud ilaing teh dewe kudu ngahaja deliangan Sinang Bule gitu. Kawuhan gaawe sangeuk teuing dewe kudu ngahaja dengan Sinang Bule mah. Anu puguh mah upayakeun ku ilaing Kintamani kumaha carana sangkan Sinang Bule aya datang ka dieu. Geus datang ka dieu mah dewek anu bakal modaranana teh. Nyai Kintamani ngahulang sakedeung siganu keur mikir, teu lila terus nyarita deui. Mun kitu mah abdi jadi boga pamikiran. Engke dina waktuna ngagempur ka pihak musuh indungna Sinang Bule teh nyaeta si Ayu Manganti. Jadi khusus eta si Ayu Manganti mah tong wakadi podaran. Tapi dibawa ka dieu dijadikeun sandra ku pihak urang. Ku cara kitu mangka bisa dipastikan Sinang Bule di mana balik ka Pilmuran manehna bakal terus nyusul datang ka dieu. Pikeun nulungan anu jadi indungna. Kitu anu mutkeun emutan abdi mah pangarsa. Namun tangtos eta pamikiran abdi teh kaputusan mah aya di pangarsa Mbah Wiku salaku pamimpin barisan.
dewek satuju kana eta pamikiran ilaing kita mani. Wok berwok dereden. Engke ku dewek bakal diparentahkeun ka Sirambaya. Manehna boga tugas khusus kudu ngalumpukeun indungna Sinang Bule. Oh, saya manganti teh ya. Saterusna Sirambaya mah bisa balik heula ka dieu bari mawa indungna Sinang Bule. Mohon laras kitu pangasambah wiku. Margi eta Sinang Bule teh sanajan budak keneh tapi kekuatan ilmuna memang kawirang hebat. Kabuktian pantarung ayonan Kang Garba jeung Marungkir ge eta Sinang Bule teh bisa aya dina kaunggulan. Anu matak mun teu gancang dibinasakeun tetep bakal jadi gangguan keur pihak urang. Bener teu Marungkir? Oh, benar gitu kita mani. Tapi aing boga kayakinan sakumaha hebatna kekuatan ilmu Sinang Bule. Pangadanan tanu ngalawanan pangasambah wiku mah anu boga kekuatan ilmu tingkat dewa. Eta Sinang Bule teh bakal mejrel. Moal mampu nimbangan kekuatan ilmu pangasambah wiku mah. Nyai kintamani harita ngajelaskeun deui ngeunaan obrolan anu lumangsung nyaritakeun ngeunaan cara sang Kanang Bule aya datang ka paguron lintang jagat. Sangeusna dijelaskeun harita Tuan Willem terus carita deui. Bagus, Aing setuju dengan rencana agar supaya itu Sinang Bule ada datang kemari. Kemudian pihak kita orang sudah tidak harus mencari berada di mana itu Sinang Bule. Dapat pastikan kalau Mbah Wiku mampu membinasakan itu Sirawing, sudah barang tentu Sinang Bule juga akan dapat Mbah Wiku binasakan. Tentu siapapun juga jago-jago encawara yang berani ganggu sama pihak kita orang, maka kematian yang akan mereka dapatkan. Uji iya. Bukan begitu, Nyai? Iya, betul begitu, Tuan. Apapun yang kita rencanakan dipastikan akan berjalan lancar, Tuan, sesuai dengan harapan. Sebab kekuatan pihak kita dipimpin oleh Mbah Wiku yang kekuatan ilmunya tak akan ada yang dapat menandinginya. Jadi gitu karcenakan nama panginten pangasanu mulia pangasambah Wiku. Wok berwok dereden. Oh, Sirambaya ku dewek bakal diberi tugas khusus ngalumpukeun indungna Sinang Bule. Terus dibawa ka dieu. Geus kitu parentah ku lain kintamani. Tita sababara urang anggota barisan sina nyebarkeun beja ngeunaan indungna Sinang Bule anu jadi kesandra ku pihak urang. Bener henteu Marungkir? Nya bener kitu pangasambah Wiku. Sareng dina mangsana urang ngagampur ka pihak musuh teh. Pangasambah Wiku mah bakal langsung ngayunan Sirawing jeung si Jaka Sinang lingkatun si Saraswati. Oh, kitu Rungkir. Ngeunaan si Jaka Sinang jeung si Saraswati nu jadi indung nama. Geus teu asup kana hitungan ke dewek mah. Sabab eta dua mangkaluk memang lain tandingan dewek. Wok berwok. Ngan kekuatan ilmu Sirawing matang suwe bakal lebih hebat.
Leuwih hebat si Jaka Sinanglin jeung si Saraswati euy. Tapi sakumaha hebat ilmu si Rawing tetep moal mampu nandingan kakuatan Dewa Hikmah Kintamani. Atuh mohon ada segitu pangan sambal itu. Da abinya sarang Tuan Willem Getos gaduh keyakinan da si Rawing anu kungsi kasohor dina waktu manehna keur masih keneh makalangan di dunia kajawaraan. Kangaranan ngalawanan pangasambah we kumaha. Bade kumaha bisa nandingan anak karena kekuatan ilmu tingkat dewa kitu pangasa. Kitu diantarana babadameanana anu lumangsung dina waktu harita. Kitu nanti lantaran geus meunang katerangan ti telik sandi ngeunaan nang bule temimpin barisan Dharma Yuda tapi bakal diwakilan ku Jaka Sinanglin jeung Saraswati. Dengkeun di kampung kahuripan haita ge sarua anggota barisan Dharma Yuda keur ngayakeun latihan tarung campuh tarung tawuran. Dina eta latihan diatur jeung diluluguan ku Jaka Sinanglin jeung Saraswati. Sajabana ti anu keur latihan tarung tawuran harita si Banteng Wulung mah ngatur jeung ngaluluguan 15 urang anggota barisan pikeun nyieun lombang jebakan tea. Samemeh deur dipigawe harita si Banteng Wulung ngajelaskeun heula ka 15 urang anggota barisan anu bakal gotong royong babarengan nyieun lombang jebakan tea. Wah, kadunglur-dunglur anggota bangrisan Dharma Yudaan. Hanteng mudu luluguan jeunan lombang jebakan tea. Jang dingeunaan titik-titik ngatawa lembah-lembah nanganu mudu di jeunan lombangan mah enggesan dicingrian kunang bulean. Jang di ngurang hentre mudu bingungan ngeunaan lengkah-lengkahna. Mogeuna mah aranan jeunan sang bang baraha lombangna ku gotong royongan 15 ngurang mah bakal tereh beres masina ngogenya. Kumaha kabehana kahatri tadi podi nyakseni. Nah, ngarti atuh tugas siap dilaksanakeun. Di antarana anu 15 urang teh aya anu ngajawab patemalan. Salah saurang di antarana harita aya anu tumanya ka si Banteng Wulung. Alah punten ya ka Kang Ateng punten nya. Manawi teu kawotan Ateng nya punten. Kantenan we dijelaskeun engke ngadamal lombang teh punten nya sakumaha jerona oge sakumaha lebar buludanana kitu. Wah. Ngeunaan ngeta mah ngengke ku nganteng bakal dibengjakeun nya. Nganu menting mah ngayeuna mah ngurang datangan ka lebah titikan nganu enggeus meunang nyerian kunang bulean teh ngayu geus kitu masih Banteng Wulung dibarengan ku 15 urang anggota barisan terus arinit rek ngalaksanakeun pancen gawena nyieun sababaraha lombang jebakan teh. Sedengkeun di jero pasangrahan harita keur ngariung tiluan. Ayu Manganti jeung Rasanti katut sandika. Harita Ayu Manganti maturan ngobrol ka Rasanti jeung sandika anu dina poe eta mah teu waka milu latihan. Masih keneh carapeun sigana mah da puguh anyar pangantenan meureun arapal meureun. Ayu Manganti ge bisa ngarti karena eta kaayaan. Harita Ayu Manganti anu keur cumarita.
dibayangkan ku Cak Ayu dina poe isukan kayaan di kampung kahuripan anu tadina tenang ting-trim teh bakal didatangan ku musuh anu ngagempur. Sedengkeun anu bakal mimpin barisan teh sakumaha siriungan mah nyaeta Kang Angling sareng Ibu Raswati. Anu tangtosna oge bakal ngayonan Mbah Buyut Wiku Sarenggi anu mimpin barisan musuh. Ya hanya ka Amarawing bet ku teu tiasa ngabantu ka urang geuningannya anti. Ngeunaan pun Bapa mah tos teu kedah dibahas deui atuh Cayu. Mari urang tos pada naon teh tos pada terang lah kana sikap sareng walaranti Amarawing. Mung anu janten bingung sareng sanempan keur abdi mah ye beda